Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teteh.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji anu janten mimiti ngaji hayu urang sanggakeun kadang Allah Rabbul Izzat. Puja anu janten buka carita urang sanggakeun kadang Allah anu Maha Kuasa. Oge syukur nganti lestari hingga masa mulina takdir teu biasa dipungkir, wadah teu biasa disinglar. Jauh hidup kanggang diteang ngalet ngeukenya bandala nyatang-nyatang pinang. Alhamdulillah simkuring biasa patokullahu sareng ibu-ibu anu ngarangin cilu, sareng ibu-ibu sareng kaamroto sareng ibu-ibu anu ngarangin ngandro ngan simkuring omat ibu upah yang ngaos montor untuk sok kali-kali ngambil carana pon. Isi ayah nu ngageuk sareng batok beja lamun dicolok kosong baru kai. Salajengna rahmat salam kawilujengan pamudah-mudahan dinusurkeun ka baginda Allah anu pangjung colongna salamat cabada yani habibana wa nabiyana wa rasulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rahmat salam kawilujengan mudah-mudahan dilusurkeun ka keluarga para sahabatna, para tabi'in wal tabi'atna, ka para ulama, oge khusus ka urang pemicu marangna anu mudah-mudahan mungkin kene syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anu simkuring dipikeun hormat para alimin ulama, para ajengan, para asatidz wal asatidzah, ibu-ibu pimpinan majelis taklim, anu mudah-mudahan marangkeunna sing diparingi Gusti Subhanahu Allah. Amin. Digampilkeun ilih rizqina. Amin. Disoleh-solehakeun putra-putrina. Amin. Oge digampilkeun sagala urusanna. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kesimpuling ngadoakeun ajengan kudu panjang umur. Sabab ibu melang bagaimana nasib anak muda, bagaimana nasib anak-anak kita kalau tiada para ulama. Laras ibu mana ting bala rezeki lamunan kali laras. Mata ibu lamun ajengan ngarantunkeun pondok Islam hese apan terusna. Beda ujian lamun murah malah isukan paget oge pasti malah pada nyaralonkeun laras. Aya beneran laras ibu. Kunaon bersimpuring ngadoakeun ajengan sing beunghar. Sing seueur rezeki. Sabab bisi pas ajengan ngaji ngelangkeun jahat, ngelangkeun sodaqah bisi cadel. Ajarkeun hayang misodaqah. Kasimpuring ke ibu doakeun ke ibunya sing jadi jelema beunghar. Amin. Boro di kampung ngalayan di tengah imam. Kalau salah sinten. Sabab kurang teh loba pangabun. Mana di dunia ini hanyalah uang yang dicari. Gitu kan? Oh, minta orang resep pada atus. Resep boleh? Boleh saja. Anu teu menambah neangan duit. Bela arsila ada di suku jadi sudah pokok karena ibadah. Sholat ditinggalkeun
mie ayam. Karena gorengan kentang ayam. Mudah-mudahan sadaya nggak perlu lupa ibu-ibu baik hartana, boh tanah gina, boh ilmu tanah, sing digentosan ku Allah kana yang gandaran amin. Amin. Anu hilap kusim kuring di pikalan sadayana adalah ibu-ibu hadir anu gadeus. Gadeus teh ibu. Kamu nyari gelis teh kilu golongan teh. Hiji gelis di dituna. Kadua gelis ku sama pirsa. Katilu aya gelis ku sama kamera. Alhamdulillah mudah-mudahan istri di dia mah salian digelis tina rutina oge gelis manahna. Amin. Alhamdulillah eta penting nama gelis tina mana? Ibu-ibu hadir ka ieu masjid teh sejak pada naon? Silaturahmi. Amadena mah teh Hadis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah ibu, salat ilmu ibadah, silaturahmi ibadah, Maulid Nabi ibadah. Naon deui? Salat di masjid ibadah, bersihan masjid ibadah, sholat masjid ini ibadah itu ibadah di mana-mana ada ibadah. Ini ibadah itu ibadah di mana-mana ada ibadah. Kumaha urang oh ya itu ya. Asal di bumi nah. Bayar.
kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Quraisy bangsana Sayyid Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah muni Senin tahun gajah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Siti Aminah Sayyid Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah muni Senin tahun gajah kokotoran orang kenging nyepitan socalir kenging nyipatan setaharum sesengitan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Beda aja kurang, namun kurang mah ngababarkeun urang mah teh ibu mending lamun kenaon ngajak yang ira ge kecil mah launa salawaruma sama kan aya anu ngahaseun teh bari teu nya aya naon cenah cenah cenahnya biar cari naon ya teh Tadi dia tadi mana-mana. Dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaratkeun teh tos bersih. Tos dewi yang sepi. Beda jeung urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ayah sapanu riwayat anu nyarioskeun ieu. Rasulullah lan kalam dunya teh sawadina al-Bardani anu nyarioskeun wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa ya'adaihi alal ardi fi an-nasahu tas-sama il-aliyah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabarkeun ka alam dunya teh bagi Bapak, suami, ibu anu sok nungguan orang lahir teh lain daun jujur. Tapi si bohong setan teh sok nungguan. Mantap kabur budak orang alam dunia sok diada nanti cekil. Kakudu dia makan dina cekil. Eta teh ameh indit si setan. Pertarosana kieu ibu lamun zaman kiwari aya jelema anu akhlakna goreng patut wah eta teh sama eta teh jadi babaturan si bohong setan. Alhamdulillah alhamdulillah Bu, bagian dan ulah dipikeun taruna bahkan kieu ibu kaduangan sareng kaleueutan nu aya dipasieun dina acara maulidan insyaallah jantengan doa. Saya nama ibu tadi menjual nabakan saya nyarana di bumi kana Allah alim soal galon kan eta teh didoakan insyaallah. Ibu yakin tuh jadi landok? Yakin. Amal saja mudah-mudahan kurahmat anu dilungsurkeun ku Allah dina ieu sasi maulid dina ieu pabangsa bulan anu nyeridakeun dina sincalakeun amin. Anu jadi suku sing jadi sing Allah amin amin anu saganu hartos sing tinggal dua ton. amin loba hutang sing kabayaran sebentar ibu aminah ciri itu tarik aminah kita teh ibu anu loba Mau tali? di dunia ini banyak banget anak betul. Tapi namanya teh Tapi lu rasa senang. Atur nuhun insyaallah. Mudah-mudahan lamun ibu yakin insyaallah rahmat Allah nuzul. Amin. Sabab ieu ibu saumina jangan al-yauma yaumur rahmat al-yauma
alhamdulillah dina kita bintangna nyoroskeun kieu. Ari syukur teh kabagi tilu. Kabagi sabidi tilu. Kahiji syukur bil qalbi. Syukur ku hate. Nu kumaha ari syukur bil qalbi? Yen urang teh ngaku yen sadayana nikmat anu aya di urang teh eta teh pamasukan cisahan. Oh nikmat sehat atawa nikmat icuk cuma nikmat biasa. Terus teh lancar pipis ibu naon bisa pipis sih sabaraha tahun eta. Terus teh sadang ieu teh nikmat ti Allah lamun urang geuning. Karena sudah mesti perintah lagi kieu bisa syukur terus. Sama ibu teh saeutik jalema ngarasa sombong adi kudu gede mulu melacang ing dina tahta ngarasa ieu sadaya nikmat teh lain ti Allah. Oke. Pentas sodako halaris sebe. Anak itu sodako capek isu dagang diampurin bener itu sodako. Padahal eta hasil dagang teh hakikat mah bisa. Oh, ini ibu sih betul ada. Apal bilang Satu lagi kemana? kan tetep yang aya bisa jeung eta si Firaun teu ngaku ka Allah sebagai pangeran bahkan ngaku ka dirinya jadi pangeran. Ya gitu, anjeunna mah sombong, adibu, gede mulut. Dan Firaun mah cantik tadi ngarasa cabul nih. Hartana bro dijuru, bro dipantau nelayan di tengah imam, si jam dipimpin, si jabrok dikolong. Naon? Lumbar timun kelebak, kelebak kelebak. Majikan demo, sawah mentok, gitu kan?
Ini nya. Kaduana puji Qadimun li hadisi sapertos Allah masihan gelar ka Nabi Adam Sofiyullah pada gelar Habib Sofiyullah artisna kaposna pilihan aya deui puji teh hadisun lil qadimin puji makhluk ka Allahna sapertos kurang lamun kenging kanikmatan geuwas-geuwas ngucapkeun alhamdulillah. Puji hadis ini hadisin sapertos kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna masihan gelar ka Abu Bakar Siddiq naon As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq teh gelar ya atawa ibu puji kasaha para rencana masyaallah eta mun bagus cantik atuh nuhun entos ngirim kue ka abdi tuh puji hadis uli hadisin kan sadaya Muhammad puji kodim hadis yang telah disangka kedasahan ulah dijaga lagi hadiku lanjut digulis kita wajah cek iruna menikah kalau semua anak hiber ulah ini jen sokong nah yang muji teh wih dan kasahan mesti anu katilu ayat syukur bil arkan syukur ku anggap total badan urang kadu sampean diarahkeun ka pangarosan tapi bentuk syukur kadu soca ditingali maca Al-Qur'an kadu lambe ditinggo maos dianggo sholawat ieu mah boga bibir nyelekan salaki ari sia salaki teh bebe dicarekan meni ulun kana salaki mah cuma usaha mani kanjaro eta teh ciri istri anu henteu ngagunakeun anggota badanna kangge syukuran ka Gusti Allah. Aya kitu di dieu yang salah. Aya meureun insyaallah di dieu meureun. Aya nu ngaku kitu. Insyaallah meeting mulu dan mawan. Terus naon teh ibu nu teh? Syukurnya ku anggota badan. Sabaraji sama syukur kan? Hiji syukur bil, dua syukur bil, tilu syukur bil. Alhamdulillah. Ngan ieu syukur teh ibu, teu dikatakan ke orang yang pandai bersyukur. Lamun tara bersyukur karena menjantan asbab wasilahna dilungsurkeun nami. Ibu-ibu raya teh ya raskeun masih semangat ari ayana urang teh kusabab ayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabarakallah dina hadis qudsina laulaka lama khalaqtul lamun teh mah teu aya Kanjeng Nabi Muhammad teu didamel Kanjeng Nabi Muhammad maka kami moal mintakeun sakabeh makhluk moal mintakeun bumi jeung geusina langit jeung cakrawala moal aya itu maka kieu teh kurang bersyukur ka Allah oge ka Rasulullah anu parantos datang asbab wasilah aya kurang yang kumaha atuh ari bentuk syukuran ka Rasulullah sami tilu kahiji kudu syukur bil qalbi kadua kedah syukur bil lisan katilu kedah syukur bil lisan kumaha ari bentukna syukur bil qalbi ka Rasulullah nyaeta urang kedah ngaku yen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang termulia Rasulullah utusan Nabi Allah teu aya deui Kanjeng Nabi teu aya deui nabi akhir zaman kecuali anjeun naken dina hate ibu naken teu dina hate bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah ya kadua syukur bil lisan kumaha ari bentukna urang syukur ka Rasulullah nyaeta
Bu, di akhir zaman ayah jami anu laku ayah menghilangkan jadi bukan Kanjeng Nabi. Tapi kok Kanjeng Nabi ditolak. Mana yang mau tahu lah? Nah, hukumnya anu mungkin ditolak teh. Kita anu akhlakna jauh tina akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari ibu cinta ka Kanjeng Nabi. Cinta itu apa sih, Bu? Cinta binawan. Aneh. Ari cinta teh sama para ulama adalah menyebut syai'un la yurad wa la yumasu walakin yuhas. Cinta itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi hanya bisa dirasakan getarannya dalam hati. Itu panggilan ibu panggilan. Bagian zaman bagian. Bagaimana yang bagian tadi? Super ini. Bagian harus bawa kan bagian nama. Super. Bagian Mino ceritanya. Langsung amin. Hari ibu cinta keneng tuh kalau jadi calon cinta. Beneran. Ya. Pancinta masuk ke dalam musik. Sayang lah sayang. Musik tahu kan? Di mana irahan tuh yang kayak setan makan cinta. Nah lawan di musim kuring nah kayak ibu cinta kan acara kayak ibu. Bandel menyambut cinta. Sayang ini namanya. Sayang. Tapi ayah nyana di muka yang merah kena naon. Sesuatu. Hari tadi istri capek ente. Capek. Main gitu. Capek atuh. Mah desokan. Saya beres nak. Ibu tingnya, ibu orang nyambel di budi. Sama lah sama. Tiba orang foto, tiba ting. Itu tuh. Terus apa yang ada ibu? Apa yang lain? Ibu, istri mana sahabatnya nanti yang di pakaian itu disusulkan karena isuk nyeseran pakaian karena beran jahitan murid-murid ngagosok tiga-tiga kan ya ada artinya ya cocokan lagi alhamdulillah. Beras. Tapi ibu sadaya akan sampai ibu insya Allah bakal aya pahala orang di damelan karawan ikhlas. Engko ieu mah digawean tapi kudu. Begitu mah bakal sampai 2 kali ras tah. Nyesana bersih, nyesana bersih. Urang mah boga salaki teh. Ibu terang teh kamari ieu aya kisah hiji istri di Jawa anu ngagorok urang kali
Tanda bagian domen. Mana bawa tos ke panitia? Dari istrina Pak Ustadz, Ayi, tanda diwannya. Alhamdulillah. Pak mudah-mudahan ibu pecinta berat Rasulullah kurang ngagaduhan akhlak anu sae. Sabab sanes kudu mika cinta unggul tapi kudu mika contoh. Ibu aya kemeh gitu. Aya kisah. Ya ngadongeng. Dongeng sama bodong-dongeng, ini mah dongengnya kisah naon? Kisah balasan bagi wanita mukminah. Mun pamageut kan naon pamageut anu mukmin. Anu engke di poe kiamat teh zaman nu iman ka Allah sareng iman ka Rasulullah mah dibugahkeun dina saantos poe kiamat nu dikumpulkeun di padang mahsyar teh ibu disayogikeun talaga. Talaga ibu tahu cicaknya. Ieu talaga teh panjang lebarna kira langkung 100 meter. Ieu talaga teh seuit ibu. Abis seungitna ibarat tabung diseungit minyak listrik, abisna leuwih abis tibatan madu. Tiisna leuwih tiis tibatan ieu guys. Eta di sisi-sisi talaga teh dirantui-rantuykeun cangkir anu harenan. Anu mantap pikala seueur dirang. Ge pacak koleksi di bumi teh cangkir-cangkir nu sarae. Cangkir nu sarae. Kabar celana tina emas, tina perak, ibu kayak tina apa kieu teh? Lain kok mah tina plastik plastik mah teu aya. Persarasanana kanggo saha? Eta talaga teh. Pajangkeun. Aku teh jawabanana. Kanggo saha? Kanggo saha? Kangge umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuguhan ibu sabab ari bugah tina poean kiamat teh ibu engke teh ibarat dari anu kumaha haji. Iya, kisah lawan teh ibu dibaca tadi peninggalan janji. Anu mana? Anu roha wajah kaya ya karimal walidaini khaduka safil mubarak wiruna ya
sayur, upami elek semangat Gusti Allah, upami elek makan di simpuling, simpuling pada kendali